nya ge aing jelema teu boga anjing tah. Aing mah jalan-jalan terus we, aing mah untung we boga bos aing mah euy. Mantap udah ada orang Bengkulu. ulah sok kahina ka aing mah. Nya ge sia loba duit can pugueun kawas aing jalan-jalan terus walpe goblok dah. Ningali. Baye bos aing ieu. Bos di mana ayeuna euy? Bandung. Di Bandung tuh. Cek aing ge aing mah kurang kumaha. Hah? Kloter kedua nanti lanjut isi bensin Tuh. dulu. Isi bensin heula di dieu tah. Dahar heula, dadahar ge geungeunah we atuh tinggalin. Nah ieu pun rayi ieu teh rayina bos ieu teh ieu. Anu kasep euy urang aduh ampun. Hei. Tah gitu tah. Pak, kumaha Pak? Cager? Udah gak biasa we lah. Jelema teu boga ge jalan-jalan terus Pak. Pokoknya masih ulah belagu ka aing mah goblok loba duit ge percuma sia mah teh kawas aing jalan-jalan tah demi Allah aing. Untung aing boga bos lah. Bos aing tah hayang nyaho mah anjir. Aing mah mentana naon ge sagali dibere daripada sia loba duit anjir kajara daog we di imah. Berwaduk duit loba ge anjir teh jalan-jalan mah. Pokoknya mah Pak Bos gaspolkeun Pak Bos. Gaspol.